Bilanyang kolongting kana waktos urang panggil wae bentang tamu ternama artis papan atas. Yaitu Mang Ohang. Ngaranna teu naeun. Kita panggil saja Mang Ohang. Silakan. Basa peuting kamari uing apel kanoni peuting ieu uing apel ka ine boga kabogoh dua keur ngajaga-jaga putus nu hiji masih menang hiji duh asa Arjuna kabogoh dua balager kacida duh asa Arjuna ngan bingung rek ngawin milih nu mana basa peuting kamari uing apel kanoni peuting ieu uing apel ka ine boga kabogoh dua keur ngajaga-jaga putus nu hiji masih menang hiji duh asa Arjuna kabogoh dua balager kacida duh asa Arjuna ngan bingung rek ngawin milih nu mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaprok atuh ka Mang Ohang ah. Dama rekama hei kemana artis teh aduh ampun Loba jelema ning ye pada tadi geus seueur jalmi mah ya Allah alhamdulillah Mang Ohang Gusti Mang Ohang damang nah hah Mang Ohang damang naonna sanes naonna Mang Ohang damang oh alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin hebat pangestu alah Mang Ohang ti mana wae atuh ti mana we kumaha aing ye lain ti mana kumaha aing pan Mang Ohang teh pan ayeuna mah aya kasibukan nya alhamdulillah Mang Ohang ayeuna Mang Ohang kasibukanna naon Mang Ohang nya kitu we abi mah abi mah sibuk naon ayeuna sibuk cicing nih atuh ai cicing lain sibuk nya sudah anger da ari seniman mah panan kitu teh aya nu manggil meureunnan datang oh jadi cowok panggilan iya dong aduh alhamdulillah tapi Mang Ohang sehat henteu menyentuh ka dieu menyentuh ka dieu nah atuh beuti tanyakeun bisi pan orang Sunda mah pan aya basa-basi Mang nya ulah make basa-basi lah terus urang rek nanya naon atuh Mang Ohang datang ka dieu terus Mang Ohang rek naon ka dieu naon urusanna itu nyatanya ka aing lain apaan meureun Mang Ohang datang ka dieu ulah kitu ku aing sok ye tibalik goblok ti teh tibalik salah atuh nguruna ge aing udah kenyang lain Mang Ohang datang ka dieu teh naon rek naon ka dieu teh naonna nya rek ngahibur oh jadi cowok penghibur iya dang kalau emang lu jadi cowok penghibur semalam berapa lu apa alhamdulillah ngiring bingah ka Bogornya Mang Ohang mohon ya di kota Bogornya nya milangkalanya nya alhamdulillah milangkala anu ka 540 tilu 5 4 3 nya wah 5 4 tilu 5 jeung 4 teh salapan terus tambah tilu jadi teuing ye lamun rek dikitu pan eta teh artina ilmu angka numerologi jadi lamun rek dijumlahkeun kudu aya palsapahna 5 jeung 4 teh salapan tambah tilu 12 teh hiji jeung 2 jadi hiji jeung 2 teh tilu nista maja utama maksudna naon teuing atuh
aing mah teu nyaho ditanyakeun deui atuna maka diobrolkeun kitu eta apa mah tapi cek ilmu kota Sri lunguh dunya tah ayeuna teh keur beunghar-beungharna Bogor teh alhamdulillah itu kuduna nya pada mah dipimpin ku Bapak Wali Kota nya bapak nasa teh lain Bapak nasa namina teh Bapak Dedi Bapak Dedi oh ulah betul eta naon eta ieu naon teh eta konten nama si eta mah ye lain Bapak Dedi Mulyadi belum lain KDM Bapak Dedi A Rahim ya Bapak Dedi A Rahim oh A Rahim kumaha kumaha teh ongko bapak tapi A nya namina teh Bapak Haji Dedi A Rahim Rahim Bapak Dedi A Rahim Bapak Dedi A Rahim sareng Bapak Jenal Mutakin nya alhamdulillah nya can ningali da ini tadi eta nagambar nama kasepnya kasep atuh ai menak mah kasep beda jeung urang jalma biasa peuneun nya alhamdulillah dihareup hukeun bae kita halo sok sapa heula atuh penonton sapa sapa heula penonton hei sapa lu sapa teh hartosna naon atunya ngawilujengkeun di sauran ku Mang Ohang teh dadada mah urang dieu biasa mereka kitu artis mah hai penonton gitu nih hai penonton oh damarangang dararamang ngomong balelo kumaha huntu sia mah da paduli ting aing mah balelo oge da payu walu payu ka saha anu gelo payu ka nu gelo alhamdulillah nya weting ieu teh disarangan ku wayang golek Sari Harjatilu Putra Siti Giri nyaho Giri Harjatilu Putra Giri Harjatilu make jeung Sari Harja emangna rombongan aing teh rumah makan Sari Harja sia teh eta we peda pabalata kata kotak ning si kotak eta mah tilas tuang oh nya nayaga pantara ruang nya nayaga tuang aing make we ngomong da suka nawaran ka aing da henteu heeh tegara blega era sia teh cing karunya atuh tingali bitisna ka bareuh kieu sia teh lain bareuh bitis aing mah gede jurig oh gede syukur ai eta mah ari dalang mah leuwih ti tukang main bola siapa nyejek kecrek oh nya oi maneh dijejek ku aing bingkeng ta suku teh teu tiasa nah da ngajejekna sambil kitu pan kahalangan ku kotak alah cara teh mang bisi bongsina urang ka dieu teh ngahibur nyarek ngomong eta wing terek naon teh ngaranna teh sanuk kapalaku heeh kange ka urang Kota Bogor Kota Bogor nya tapi sok hese naon da di dieu mah pacampur ujung bahasa Indonesia tapi da apaleun urang Bogor mah bahasa Sunda oge oh gitu da bisaeun tapi ngarek make bahasa Indonesia banyak oh nya tah sok pakai bahasa Indonesia itu dengekeun kalau pidato itu harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan bersuara yo nya benar sadajan benar oge teu disada mah karena naon atuh lain ngomong eta mah lain ngomong ngetik bener ngawe sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semuanya. Warga Kota Bogor. Saya sebagai warga lain. Oh, bener. Ya kan, warga. Bener. Saya dari Majalengka saya datang ke sini inginlah memberikan sesuatu yang apapun itu bisa dimengerti ya
Jadi saya ini datang dari Majalengka ini untuk memberikan apapun yang ada di dalam hati untuk hati-hatinya. Hati-hati di jalan ya. Itu kumaha sih teh? Cicing bahasa Oh Indonesia. iya sok bener-bener mangga lajengkeun. Untuk itu dalam perkumpulan ini, di dalam perkumpulan ini janganlah yang itu kepada yang datang yang di Pararoek itu ya. Awas ya, jangan sampai saya pesan kepada yang ada yang di Pararoek itu tuh ya. Awas ya, jangan sampai tangannya Pak Koko robet. Soalnya akan menimbulkan hal yang bisa capekkeun. Jadi janganlah itulah. Terima kasih. Assalamualaikum. Situ ngomong naon itu? Bahasa Indonesia. Makanya campur aduk, makanya bisa capekkeun. Iya dah. Yang benar atuh ngobrol itu yang benar mengku sunah-sunah. Ada hese bahasa Sunda kesok hese pabeliting tadi gue. Hese pabelit. Pabelit. Mapatan tuh. Hah? Mapatan. Oke atuh. Kieu Mang Ohang mah pan ahli seni. Nya. Tah, kuring baheula pan aya naon disebut teh beluk. Beluk. Kasenian beluk kayaknya geus hampir leungit ye. Nya. Jadi na beluk mah aya nu ngomong aya nu nyanyi. Aya nu ngomong anu nyanyi. Heeh, tah dewek ngomong, maneh nyanyi. Siap. Oke. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu mana anu aya di Kota Bogor. Terus kakontrakan. Hei. Bagaja kakoncara lagi kakontrakan beli lagi. Asya kumaha ngadon nyanyi. Apaan bieu kumaha? Heuh dewek anu pidato maneh dinya. Heuh uing nyanyi naon? Kumaha uing? Ka dieu Ocin. maksudna teh lain sia nu nyanyi ka lagu nu bieu. Tapi hartina omongan dewek teh dilagukeun ku maneh. Oh, setiap omongan anu eta siap dinyanyikan kuing. Oh, nu jelas satu jamhuri. Rohman. Acut. Ya, lamun ngaran. Kudu bener ngaran teh. Ngaran sarupa. Maneh kudu bebeja ka nung bapak ganti ngaran maneh. Heuh, emang naon gitu? Aing ngaran teh nganung-nganung harti. Jeung anu geunah di ejahna. Model dadan. Adaan. Dadan. Dedi. Adi. Dedi. Coba sia Ohang. Bisa sarua tuh. Sok. Pan dadan. Dedi. Dedi. Uing bisa. Sok Ohang. Ohang. Ganti ngaran teh Oci teh. Cicicid. Sarua hesenya. Belak. Siap. Dewek anu yeuna maneh anu nyanyina nya. Siap. Lamun dina kasinan beluk mah aya nu ngilo, aya nu meuli. Siap. Cok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, maneh. Kelada, da uing ge sarua jelema atuh. Oh, sarua we uing ge sarua, hebat. Hebat naon? Keula, Bu. Ibu uing nu rek nyanyina ge si ibu. Oh, latah meureuneuh. Si ibu. Cicing heula tuh. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Naon teh sia deui? Misalna Naon? hayang seuri ongko tapi sieun ongko aing. Mungah, misalna. Ngeusar naon maneh? Misalna. Nah, Misalna. heuna. Sieun di dieu mah. Sieun ku naon? Aya budak ngakan indungna. Budak ngakan indungna belah mana? Ih, si belagu. Naon? Nu nyusuan si teh. Oh. Tutupan. Mau jeung budak akan indungna si teh nu nyusuan. Sieun abina. Lain sieun si mah kabita meureun. Eta ongkong. Sia aing nanyakeun. Bejana sia huntu maneh teh cenah gara-gara ngakan susu kadaluarsa anjing teh.
hantu atuh saha wah aing aya beja cek Dedi Mulyadi tuh aing sia maneh pernah ngaletak susu nini aja henteu atuh kahaja teu kahaja kumaha mah nya teu kahaja da teu kahaja teu kahaja kumaha pan urang teh keur aya acara naon acara teh pan berangna bakti sosial pentingna manggung pentingna manggung oh bakti sosial teh diantarana teh nya teh sumbangan ka non ka jompo roti lahu nyeun imah kanggo anu imahna goreng terus kumaha eta teh cenah aya ini dibawa mana teh dibawa ku nini cenah ieu nin cenah ieu mana ieu nah atuh cenah sakanten ningal bumina memeh teu ieu cek nini teh dibawa mana teh ka imah ninina mun mangga ini urang teh nya terus ningali pas nanti imana teh ngan 2 ka 4 imana 2 ka 4 Waduh teuing terus nya pokona geus reyot dah reyot teh cenah kalebat sakantenan asup ka jero maneh teh asup ka jero jeung nini duaan efek teh jepret dikunci kusaha ku si Nini pantona dikunci rek naon teuing sakalian we cuma pikanyaah Nini ngajak ngawin emang rana gitu nya atuh meureun Nini salakina geus maot meureun geus maot tuluy kumaha maneh ini tong ieu henteu cenah atuh da cenah Nini teh geus lila cenah geus aya ber 20 tahun mah Nini si teh lawin kumaha teh kumaha maksudna cenah pikanyaan ini bae cenah teu dikawin ka ayeuna we atuh cenah aduh maksa kitu Nini nya juk naon nemongkeun eta naonna ieu naon ada temongkeun teh susu naon susu eta bibir ka uriti gitu susu tuluy kumaha dikitukeun di cenah ayeuna we ye pan mana teh lalaki atuh tolak teh maneh teh atuh ditolak teh kumaha bingung kumaha lamun disurungkeun ayo tidagor maot urang jadi urusan atuh kabur manehna kabur ka mana pan dikunci kumaha atuh mana jandela meureun jandela dipaku ka dapur jalana eueuh dapuran terus kumaha tuh nyawing di sedekone tuluy ku nini teh nini teh moal nini moal bukit tuluy we deket moal ini moal beuki deket pas deket teh nini aya di moal Detak di moal nya batak teu kahaja tidinya gara-gara ompong teh cenah hah ya mah cek Kang Dedi Mulyadi we urang mah baheula lain eta teh da sabenerna mah lain eta teuing naon urang langsung pingsan tidagor tidagor kana naon kana batu meureun kana batu jadi coplok huntuna jadi we ongko bewir gitu tamusu gitu maneh oke siap bapak-bapak sarudang euy artis ieu mampun harudang ai suka teh tiris di dieu pe harudangnya loba jelema ongko meureun sok banyak ye bapak-bapak ibu-ibu ibu ada hatur nuhun anu parantos sumping ka dieu hatur nuhun reuwas diri demi Allah aingna nu reuwas teh dalangna hatur nuhun kanu parantos sumping dina acara ulang tahun Kota Bogor dina acara ulang tahun
kota Bogor. Aduh. Mudah-mudahan urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadaya Jadi ambulan sia. nah Aya tungtungna. pan sadaya karek sadaya Sadayana. pan sadayana Mudah-mudahan sadayana warga Kota Bogor ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Rezekina nu jauh cunuk, nu angang datang, nu caket gerak ka kore, sadayana manjing rahmat sareng pitulung numur beng alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. amin Ya. naon bieu teh Panjang teuing. panjang Panjang teuing ya Gusti. pokona mah heuh sing sararehat Sing sararehatnya. sehat bagja waluya barokah yuswa sadayana. Amin, amin. Oh, panjang ari teu barokah malah lieur. Oh, bener. Oh. Bener, Mang. Yang bener nya. Alhamdulillah. Geus wing marek eta nandek. Naon? Ome eta panan. Ngahibur. Hah? Ngahibur. Heeh. Rek naon? Nyatu nyanyi. Ada Mang Ohang mah multi talenta. Mang Ohang mah salian ti anjeunna pelawak, penyanyi, oge anjeunna mah pawang buaya ongko. Nyempek aing. Cenah kapungkur kantos waktu nuju pawang buaya Mang Ohang cenah huluna dicapluk kantos. 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 Nya. Nya. Oge pelatih renang cenah Mang Ohang teh. Waras. Kantos jadi pelatih renang. Kantos. Oh kantos. Ah. Aya gerakan anu pelatih renang teh. Hah? Gerakan anu wae gaya naon wae. Entep senok. Entep senok tuluy. Gerenyem nilem. Nah eta mah lain renang sih teh. Da engge nyaho Nilem di mana? di cai. Aya entep senok. Entep senok. Tak tak. Oh, pluk. Ya. Pluk, we. Tapi pernah cenah Mang Ohang kapungkur nuju ngalatih renang. Mohon. Mang Ohang luncat. Sing horeng anu di ojayan ku Mang Ohang teh cubluk cenah kantos. Sepiteng. Ya tanya hoti saha. Nya. Alah. Tong lu nyata teuing atuh. Palingan begitu juga waduk. Siapa Mang Ohang ah? Siap. Nyanyi jadi nyanyi. Iya. Lagu naon? Hah? Lagu naon? Naonna? Naon? Eta euy mah eta ning nu keur sepira nu pernah Spiral, spiral. Lagu baheula nu geus aya ningan lagu teh naon teh nu eta ningan nu Mira Santika. ah Mira Santika lain. lain Naon atuh? Lagu baheula mah. Mira Lesmana gitu. Mira Santika Miras. Oh udah kata. Eta ningnan nu kieu teh nu kieu. Gara-gara sebuah minuman ningan. Oh, sebotol minuman. Oh. Sebotol minuman di mana? Eta nih gara-gara sebotol minuman. Nu balik atuh ieu na me jelas cek. Me cang jung cang cut. Tang 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 dung dang dut. Sia teh cang cung cang cut naon? Asik. Gara-gara sebotol minuman. Balik atuh. He. Raffi Ahmad. Lain gitu beleguk. Masih Gara-gara sebotol minuman gitu. bener aing kitu. Beda. Gara-gara sebotol minuman.
salah beleguk sakaliguskeun segala-gala seboto minuman gara-gara seboto minuman oh gitu heeh launannya gara-gara seboto minuman sok gara-gara seboto minuman gara-gara seboto minuman oke gara-gara seboto minuman Andre Taulani salah nanya euy gara-gara sebotol minuman bener Pak tadi gara-gara sebotol minuman tegening nanti pakai musik aneh orang mah gara-gara sebotol minuman gara-gara sebotol minuman gara-gara sebotol minuman gara-gara sebotol minuman kadon leuwih ngaco sing horeng kumaha huntu jelema mah lagu eta desa nu menta lagu eta da maneh panu menta peda we keur rame anu lagu naon atuh nu bisa anu pira viral eta lagu viral hah naonna Jayanti cenah Jayanti Jayanto urang dieu Jayanti mah tuh tenang Jayanti mah oke lagu naon oke band eta Agnes Monica oh Agnes Monica sok saya selera mah eta iya cinta ini kadang-kadang gak ada loh kelak jalan papalotot koplok lain papalotot eta kagok nyanyi kagok ngagokan ke tukang kendang sasia papalotot iya babaturan tukang kendang akang nyanyina ngagokan lu bener nyanyina lu nyusu musik ngagokan aing coba balik kudu nurut atuh ka kumaha sih naon sih nah jadi gitu ngomong nah majalah kana cemburu sok maneh yo cinta ini kadang-kadang gak ada lo Sule Stephen saya tetep balik kumaha ngomong teh cinta ini kadang-kadang tak ada logika eta cinta ini kadang-kadang gak ada logika tuh dah bener yang bisa lagu kali itu diheseng aturan yang lagu nu hararese mana soalnya di WCN WC teh naon eta nu tukang inilah MC jurig lain WC sok ini loh gitu tah sok urang eta nanti selfie lagu naon atawa Lesti Lesti Kejora Lesti Pauji si jawaban Lesti Pauji je teh euy nyawanya lagu naon Lesti lagu Kejora lagu Kejora lagu nu anyar lagu naon tapi ada can dijieun keong racun can dijieun mana naonan dibejakeun atuh lagu nu baheula we lagu nanti lebih suka sih lebih klasik LP Sukaisih lain lepis lagu naon lagu naon datang untuk pergi datang untuk pergi karesep aing ieu lagu teh lagu baheula klasik pisan kami Gusti eta beungeut kawut-awutan kieu geus kolot Kang eta geus kolot
Aduh kesuwisan. Tingali aing ke wisan. Paduli itu aing tidak menolak tua saudara. Mana tak alus di bleaching di mana? Aya bahan di bleaching asli aing. Warna hijau beureum. Sok. Aduh, dang doseula teh LP mah. LP sedekah. Aduh. Oh Lesti. Laguna teh datang untuk pergi. Aduh. Siapa juga pocong belum? Ya, berarti maneh lain Lesti Kejora. Lesti Kejorok nih mah. Sok. Oke. Kita tampilkan acara berikutnya yaitu artis papan atas. Jebolan dari DA, benernya? Iya DA. DA, Lesti DA. Hah? DA. Naona? Sudah naona we. Naon DA teh? DA teh The Academy. Oh, Dangdut Academy. Dangdut Academy. Oh, Oke. Lesti Kejora dengan lagunya lagu lawas. Dengan judul Datang untuk Pergi. Pola isan. Iya. Naon Lesti? Aduh, ampun Lesti kuat amuradul kieu. Harudang. Gitu ngomongna tuh dah jadi awewe. Hai, mau kemana kau? Mau ke Sinjang ya. Rujit goblok aja. Oke, kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara memperingati hari jadi. Kalau sudah naon melong, naon wae saya teh naonan. Kamera goblok. Kamera melong wae. Kalau selain artis wae pada teh kamera. Kamera, hai. Aku tersorot. Kesorot. Oke, kita tampilkan untuk memeriahkan hari jadi Kota Bogor yang ke-543. Kita tampilkan acara gembira buat Anda semua dalam acara berpacu dalam melodi. Kita tampilkan artis papan atas yaitu Lesti Kejora, yaitu dengan lagunya yaitu Datang untuk Pergi. Silakan Lesti Kejora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya udah hadir menonton Dede. Makasih ya. Assalamualaikum. Hey Dede Fahrudin. Kadesia. Naon atuh? Apaan Dede teh dipiwarang nyanyi sumbing ka dieu teh. Lain assalamualaikum kumungku, Dede datang ka dieu nyanyi, lain uih deui. Cobian deh, cobian. Sakali deh. Oke, kita tampilkan acara berikutnya yaitu pelantun lagu yang luar biasa dari albumnya LP Squishy, yaitu Lesti Kejora dengan lagu Datang untuk Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya udah di sini ya. Terima kasih. Selamat untuk Bogor yang ke-543. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Samsul. Sih. Aisyah nyanyi atau mereka mantau. Datang balik deh istri-ka lain. Sokra. Beh jelas sakali deh. Aduh, aing MC. Bisa ngerti aing malah. Oke, kita tampilkan yaitu artis papan atas. Papan atas. Yaitu dari Jakarta, asalnya Cianjur. Yaitu Dede Lesti Kejora dengan lagu Datang untuk Pergi. Datang untuk Pergi. Ngamuk. Meta amak-amak kan tinggalin deh kan ya.
Laguna naon datang untuk pergi. Tingali. Datang untuk pergi. Akang eta. Tadi ahli ekonomi. Naon sih? Karena naon artis eta jadi teh judul lagu. Anu kudu dilagukeun lain dipraktekeun sia datang untuk pergi. Gaji we gede sih teh. Oh, lagu tapi siapa nang lagu nanti ngarenahan. Ngeunaheun. Ngarenahan. Nu kumaha cing? Sok mah teh. Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Hae, 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 le pau. Ada siarin nose. Nasi. Saya nyanyi sih bener makanya a e. Emang kudu kumaha? Lain gitu nyanyina. Jeung teu nincak a e la a. Tah eta teh ganeng teuing. Apa nyanyina kitu? Hah, kamu. Oh, Nu maneh kah nyanyina? sok atuh. Nyanyi naon? Eta lagu baheula deui lah. Lagu baheula, lagu naon? Cerita nanti. Wah, anjir lagu sedih mah. Lagu sedih lah aing mah. Ya oke, setelah berbagai masalah yang berbagai masalah di album pertama, kita untuk mengobati para pemirsa yang kangen terhadap lagu-lagu lawas, kita tampilkan yaitu artisnya siapa deui? Lesti Kene teh. Bejakeun Rara. Rara mana sih teh? Rara Dutan. Si teh mah aing Rara DA sarua. Oh, Rara DA. Oh, oke. Sugan teh Rara Dutan menu gelo beureun. Oke, kita tampilkan artis berikutnya itu Rara Mendut. Artis berikutnya Rara DA juga untuk mengobati pemirsa yang menikmati lagu-lagu lawas. Kita tampilkan Rara DA dengan lagu Jeritan Hati. Teteh Rara. Iya. Teteh Rara teh di piwarang nyanyi, lain di piwarang ngising. Maksudna upurilitan gitu beuteung. Hate. Hate naon sih teh? Jeritan hati. Heuna apa si teh rek setruk naon? Laguna naon bieu? Jeritan hate. Sok sunakeun. Jeritan hate jerit ngajerit. Ngajerit. Hate na jero hate, ngajerit dina jero hate. Tah ari ngajerit dina jero hate kudu kadenge ku sarerea. Dina hate we. Jadi kumaha? Jika kesetrum coba teu balik. Anu balik nyanyina. Nya to geus anu ya wes ti sa teh. Roma Rimara. Waduh, wes. Ti Roma Irama nya. Lagu naon? Oke. Eta nu gala-gala. Oh, gala-gala. Gala-gala dong. Gala-gala. Nah, ini mah perlu kekompakan. Kekompakan ya dong. Semuanya ya. Di dalam grup itu kita harus kompak. Kalau tidak kompak itu tidak grup. Iya. Oke. Oke, lagu gala-gala. Gala-gala. Gala-gala mimitinnya kumaha teh? Lu eta dengan sakumaha Pak? Eta tutatutit teh. Gitu. Karesep urang Bener tuh. Karesep urang pisan mah. Oke, semuanya oke. Oke. Termasuk sinen-sinen yang Oke. muda dan yang kolot.
tong disebut kan atuh sia teh nu kolot nama Sudah itu di belakang tuh mau kolot. Hampura inung aing. kawalat sia mah kainung teh Hampura kepret. tuh cai ge yang dikepret sia teh Montong. manganding dikepret ku ieu mah eksim Sok awas ya. sok Sok. Buru. naon deui nu lepat naon Iya deui cara ngadengekeun kendala di Yosi. Karena keman bik cek kitu. Tadi nanti kotok oke pada TikTok TikTok sana TikTok Ari Abdi lepat palih mana Kieu ieu nya punten. kedah kumaha Ari Abdi Kieu ieu kieu kumaha Gus. sakitu Oh. atuh lain teh tadi ieu teh Gus sakitu. atuh lain teh tadi ieu teh Oke. dar Yo. Itu Oke, beres Kang berhasil ya. kena sakitu ge kena Aing keprok deui. Wah, sukses Kang. Masuk sukses Abdi suksesnya Abdi sukses boro-boro setan. ongko saur Mang Ohang sakitu geus sakitu Punten nya. Maksudnya sakit. Aduh aing mah. Jelas, bener jelaskeun. Kieu ya. Geus sakit. Tolong sebut kayaknya. Heup weh. oh eta atuh lepat Abdi tadinya sok lanjut Oke. Beres. Sukses aja. sukses sukses Kumanya maksudnya nyanyi teh nya. apaan kitu namanya oge lepat Abdi di mana Ari Abdi kedah kumaha deui Kieu nya heup wehna sakitu teh tong disebutkeun. Maksud teh oh eta alah kakara apa tuh kalau ngerti nama sok 3, 2, 1
banget tiga orang-orang gitu. Sebelah aing mah dah. Wah, kompak sakitu mah nya. Kompak. Boro-boro. Sukses. Kalau kajaran di orai, saya teh kumaha? Apaan cek Bang Ohang biar gitu. Sok kudu kumaha deui abi. Abi kudu kumaha abi. Geus we na, geus sakituna, setna tong diomongkeun. Eta teh Kitu tadi geus atuh lain tiratardi. ditata. Sok atuh. Sok, Oke, oke. 3, 4. Geus wena, geus sakituna, setna ulah diomongkeun. Yes. Ya sahan abus, ya sahan abus. Aing saha? Dibalik beleguk aing nu nanya. Sebel tuh aing mah. Sukses sakitu mah. Aing teh kaasupan cucuk. Ada blat ya tadi koper. Aing mah tuh kumaha? Nu bener nyanyiin nu bener. Ini. Lu bener nak? Nu bener nyanyi atuh. Masa aja ruang kagebegnyaan si Ohang teh latah gitu. Saya teh mah digegel anjingna jangan digegel deui. Tuh, meski euy ngato. Tok awal. Naon Kang? Naon mana? Heeh, petot. Oh, Oke. Naon? Sok Jayanti. Jayanti cenah. Oh iya makanya. Jayanti. Jayanti mainkan cenah. Tet 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 teng noreng. Usuling sok. Oke dong. Biasa. Pakai walu dong. Yo. Itu karakter. Wanci ieu kuring rek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Keprok ka Mang Ohang. Luar biasanya jelema amanya. Sanajan beungeutna awut-awutan ge payu we. Sok da Mang Ohang kasep da moal payu jadi artis. Nya payuna teh kulantaran punten aya relatif aya kasepnya. Relatif tapi dan uge-uge teh mah disebut kasep. Tapi payu kan